Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu anak kusim kuring di pika cinta manga orang teraskeun deui ieu dongeng anu judulna Berit Bodas. Dina waktos ieu minca ka bagian ka 20 mangga wilujeng manteng wae, wilujeng ngadangukeun ulah ila channelna di subscribe. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Memang kupang rasa jalma mah kaasup diri inon. Hirup cerek anger bae, boh anger dina jag-jagna, boh anger dina bab kasenanganana. Samalah kudu teu ngarti bari nganteur hawa nafsu tina urusan kasenangan ku perkara kadunyaan hayang leuwih loba. Geus aya sakieu hayang katamahan, geus katamahan hayang leuwih ti kitu. Padahal kayan hirup manusia teu bisa langgeng atawa teu bisa anger. Nu jag-jagkeun aku gering, keun aku ropoh. Kulit peungkeur jadi meotan, buuk meles jadi bodas. Huntu rempeg nungtutan marurat. Dina hal ieu keur manusia sakumna teu bisa nolak, teu bisa embung sabab geus kersaning nu maha kawasa. Tadi ge aya basa eueuh pesta nu teu lekasan. Geus puguh ari nu sarupa kasebut patokan umur mah. Eueuh nu bisa ngukur sabaraha taun deui urang kumelendang di alam dunya. Dina geus dimangsakeun dipunut ku nu maha kawasa nu beunghar ku raja kaya, teu mawa jarum potong-potong acan ka alam kubur. Nu pinter tur pangkat luhur teu mawa kapinteran jeung kapangkatan. Kitu deui nu lara malasakat nu miskin teu mawa kamiskinan. Nu dibawa lintang ti amal jeung perbuatanana. Para mitra anu dibawa diantawisna tilu perkara. Hiji ilmu nu dimangfaatkeun para mitra, hartosna manehna boga ilmu hade, tuluy dibiridkeun, dibejakeun kanu sahanapeunana atawa kanu tatanggana atawa ka anakna ka saha para mitra dimangfaatkeun ilmuna. Eta diantawisna salajengna deui amal ibadah anjeunna. Nah, nalika hirup di alam dunya kitu para mitra pernah nyeuna pagawean nu hade amal ibadah. Diantawisna nyieun jalan cenah cek paribasana jalan sadeupa kitu tah. Ngomean jalan atawa nyieun jalan. Aton kitu deui cenah kungsi manehna nyieun masjid atawi henteu keur kapentingan ibadah kitu nu sanes. Nu kieu ngocor para mitra pahalana sok sanajan anjeunna parantos mulih ka jati mulang ka asa. Oge diantawisna nyata anak anu soleh deui. Margi ai murang kali nu soleh mah salamina sok ngaduakeun ka nu janten sepuhna nu parantos mulih ka jati mulang ka asa teh sangkan dihapunten segala dosa perdosaanana, ditampi iman Islamna, dicaangkeun di alam kuburna kalain ditempatkeun di tempat anu mulia munggu Allah. Kitu diantawisna para mitra mangga urang teraskeun. Hal ieu dina parobahan hirup jeung kahirupan karanapan parobahan anakku inon. Nu tadina kacida getona ngurus pakaya teu mikirkeun kana panas poe, teu mikirkeun kana hujan. Geus puguheun ti beurang sanajan ceuk paribasa janari tengah peuting, teu waleh tulaten kana pakaya. Batur mah geus aya kana dua liliran sare manehna masih keneh kekelermetan nganircai. Sigana geus eueuh kasieun eueuh kakeung tapi lila-lila mah inon dina kasegutanana ngurus pakaya jadi ngurangan. Ari sabab tanagana jadi leuseuh. Ari katamah-tamah ayeuna inon katarajang ku hiji panyakit arateul. Beurang peuting gawena gegetret bae tampolana lamun ngarasa pusing, kur ngagaro lain ku kuku tapi ku peso. Ngan henteu we digusru ku parud atawa disisit baku peso tina bakating ku teu kuat-kuatna nahan panyakit arateul. Majarkeun dasar renyem rumram marerang, padahal kulitna mah biasa eueuh bentol-bentol acan atawa barentus. Lila-lila mah bitisna jadi jariih da eta sok dikerokan we ku peso. Dina hiji poe inon tatama ka urusan kampungnya terek ngubaran sukuna samalah dianteur ku pamajikanana. Harita inon dititah ngala daun bako kunungana mahanan nu kunu namaanana. Kalawan eta daun bako diseupan heula tuluy dipek-prekan sina lemut. Geus lemut kudu ditaplokeun kana bitisna. Kulantaran inon hayang cager nya papatah tinu namaan diturut. Kabeneran manehna malak bako na atuh ai beurang natas ngubaran suku ku daun bako. Repeutingna inon teu bisa sare pisan. Kudu bagedebu lantaran suku karasa ting celetot nyeri campur panas.
berang na bengkar suku nu menang naplokan daun bako jadi beki jari malah boleh gerbeli isukna ganti diubar sejen setiap nu papagah dilaksanakan tapi anger teu daek cager-cager tapi kasuku anu sabelah mah bleng bareuh inon geus teu aya kana puluhna poe tara turun-turun ti imah paling-paling ukur ngalong ditepas tapi sakitu keur boga panyakit ya kana barang asana mah jeung sok amak-amakan anger teu euy-euy sigana teh nu aral boga panyakit sakitu di mana karasa sok amuk-amukan pamajikan teu pugu-pugu dicarekan majarkeun teu eueuh pisan belana sakalian mah para wargi sadaya diomongan kudu jadi inung atawa kudu sejen kudu sabar bata nurut kala malik ti popolotot nyebutkeun nyeri mah teu karasa kumaneh tungtungna sok pada ngantuk sabab sok salah tarima akhirna mah nu jadi pamajikan oge milurudat ku anakna sok dipangulikeun ubar ti kota sakapeung mening sakapeung karasa deui ngan kitu jeung kitu bae inon dina waktu harita panyakit sok rerendahan lamun parang eueuh nu karasa kenceling ini ti imah ngadon mapai-mapai galengan sawah bari menerkeun solokan anu menet teu kitu leos ka kebon ngadoni is dina saung sisi walungan balik-balik engke di mana geus ngagayuh kawan cimagrib tapi lun dina mangsana anu karasa deui matak pusing ngadengena teu weleh kukulutus teu weleh arah sakalieun aya incuna ge sok dibuburak di titah nyaringka buktina hiji poe inon jadi deui sukuna barentus samalah harita teh keur ngagusruk bitisna ku sisir ditepas torojo nyi sarti pamajikanna namai rancain teh kana bekong sabab inon gegerewekan wae mete cai hari maneh naon heula sia sarti dipentan cai meni hararesena keur kaos nu dipentan barang berat we cek inon diturut ku diturutna teu weleh jeung amak we ari Kang Inon atuh da kudu ngalengkah heula ka dapur teh mana sinakeun nyokot cai teh anu nampeuh hareupeun kapan bekongna kudu dikumbah heula mana itu sangu jahiteun bising saat caina temanya sarti baeud bari nundaan bekong dieusi ku cai teh haneut keneh dari mitoha maneh ka mana tuh kapan mama tita tadi ngalagebog bog cau ku Kang Inon dititah pan ngalagebog cau meni eueuh sahulueun jelema teh jol ieu meni leledana keur dititah sakitu ge nya mun apekeun meureun gablek indung teh kumaha lamun dititah ku deungeun cacak dititah ku jadi anake meni hararesena keur teu rumasa barang hakan teh ti caha teh inon kukulutus ceg kana sisir tuluy dipake ngagusruk bitis karasa ateu deui geus atuh ulah haban we digusruk ku sisir Kang Inon kayak kumaha lamun kulitna boleksek meureunna namah-namah jadi ngagedean nyi sarti ngageungeureukeun lah menggeus-menggeusna naon barina ge karasa ateu malin kumaneh paduit aing masing nepi ka daging nyenglet ge lah penyakit goblok penyakit curi ge mah ye ngal peuting hampir teu bisa molor aing mah ye Kang Inon cing atuh sing aya kasadaran Kang Inon ulah jeung aral subaha komo lamun dibere panyakit nu leuwih berat batan kieu cacak dibere panyakit ateul oge geus amak-amakan moal bisa cager ku amak-amakan moal ieu mah kumaha dicarek ulah ngadahar lauk asin ulah ngadahar lauk hanyir teu ngagugu cukup ku uah pamajikan nyarek itu sotenan lainnya amere ye lain mung mereka dengan karunya dan ngarasakeun mah lain diri kuring tapi diri sorangan ari diomongan sok salah tarima lain aya kudu nurut pagawean ngan hayang amuk-amukan bae matak naon sing sabar ulah dipake aral subaha teuing cek ni sarti ngawawadianan kanu jadi salaki bari neuteup seuk wah sabar we nya sabar anger kieu keneh teu sabar anger kieu keneh renyem nama aya wae tengahakan lauk asin anger ngahakan anger banyak itu cager jeung deui manusia geus modar mah nu bakal hakan lah teh mal Inon geus teu asup omongan barina ge di mana teuing ajel mah geus paeh barang hakan atuh Kang Inon nyi sarti nemal bari hatena hayang seuri nu jadi salaki nyebutkeun eueuh nu paeh barang dahar cingkerna Allahna panggusrukeun ta tonggong dewek sarti ya digusruk sorangan teu kaon ta Inon nitah ngagusruk tonggong ku sisir mangkelana itu sangu bisi saateun caina nyi sarti tuluy ngaleos ka jero sabab keur nyangu si jurig sia dititah sakitu-kitu wae meni mumul dasar awewe gejul sia naon ambek keur kitu torojol mah esah indungna tas ngalabodogol cau keur anu buruk keur poko suku Inon
Kalacat Maesa unggah katepas bari ngosodkeun heula dampa suku kana kadut nu ngalumruk dina gorodog teras. Harita Inon ngareret katingali indungna keur kokosod kana kadut. Pok Inon ngomong di barung ku Budibat ketut hasil. Cing atuh mana matak naon kuku mah teh di tukang atuh. Ukur ngosod-ngosod suku kana kadut teh kawas nu cai we. Nah, da teu ieu naon teh da teu kebaluluku leutak ieu atuh Inon. Lamun kitu da bah suku rami pingku leutak kakana di kumaha heula. Teh mal Maesa bari unggah. Meunang di teh mah kapan ieu ye? Maesa nemongkeun bodogo cau dibungkus ku daun talus. Beuh. Edaskeurna nahaon nu kitu dikurubeun? Ceuk Inon teu weleh amak. Kapan tadi nitah mangalakeun bodogo cau? Ari geus dipangalakeun nyebutkeun keurna nahaon. Nah ieu lain bodogo cau kitu? Ari bodogo cau teh mah ngan lain anu belegar kitu keneh. Ben geus buruk kapan di sisi walungan hanapeun tangga haur pangalatak tangka cau nu geus buruk teh. Rajeun daek ku daekna salah denge atuh. Rek dikulub meureun kitu mah nya. Inon ngabalieur. Nah, atuh si Sarti teh nyarita bodogo cau buruk. Nyarita makeun bodogo cau we. Saruana pada beleguk lah. Kada tungke urang ngalah deui da sugan teh bodogo cau anu boal nu kieu atuh lain anu buruk maksud teh kitu. Nah, ke lain pakeun keur ayeuna maksudna ge teh. Ayeuna mah rek neangan deui ka pipir. Maesa tuluy ka jero. Ari Inon harita ngadon tuluy ku kulutus bari teu eureun-eureun ngagusruk-gusruk sisir kana bitis sabab karasa renyem. Geus kitu taksiran ngarasa pusing temahna macai sabakong dibanyurkeun kana bitis gurubung Inon ngagurubung. Keros ya. Panjenengan teh moal peuri boro aing cai sabakong dibanyurkeun. Sarti! Sarti! Inon ngagegero deui pamajikanana nu keur ngakeul di dapur. Ieu kelanan keur ngakeul heula. Tema Nyi Sarti tarik. Ganjang atuh lain keheula bari lagi. Inon eueuh pisan kasabaran. Nyi Sarti korejat nangtung bari kukulutus. Eta naon deui atuh jelema teh ngan hayang gegerewekan we cenanya. Mending ngarasa kesel hate aing mah. Kitu kukulutus Nyi Sarti bari nyampeurkeun ka hareup. Aya naon Kang Inon? Pokna. Cing ieu si anjeun bekong ye. Inon ngasongkeun di bekong kosong. Piraku cai sabekong geus beak Kang Inon? Beak tapi lain beak diinum dibanyurkeun tah kana cokor tah bungan renyem wae. Sugan teh moal peurih bieu dewek kuat kang gurubug deuleu. Tema Inon. Sedeng Nyi Sarti mah para mitra teu ngomong deui. Leos ka jero bari mawa bekong rek dieusian cai. Teu lila si Nyi Sarti norojol mawa bekong meunang ngeusian ku cai ente. Ayeuna mah cai teh panas sabab kakaracur pisan. Tah panas ini mah cai teh lagi banjurkeun deui kadinya kana suku sugan molotok jeung daging-dagingna. Cek Nyi Sarti. Bari nuna bekong hareupeun Inon salaki. Ari ngomong teh sia. Sageunahna wae sia mah Sarti. Sugan atuh cager dibanjur ku cai panas mah. Teh mah Nyi Sarti ngaleos di ka jero. Penyakitna naon atuh itu asar renyem-renyem teuing cenah. Geus tatama kata tama anger keneh kieu. Di heula cek nu namaan aing kudu diubaran ku daun bako. Diseupan heula tuluy tutupan, ditutuan. Geus ditutuan ditaplokeun kana cokor. Batan cager kala asa beuki nista panasna teh. Sugan dukun kelo eta manipu ka aing. Nas aing mere duit teh 3.000 dasar si curi sia. Dasar dukun kejo najis datang deui aing mah. Kudu diubaran ku naon atuh cenah nya. Aing nya orek nyobaan papatah ti Mak Ngidi lah. Cenah kudu dipopokan ku bodogo cau nu geus buruk sugana aya karasana. Cek Inon. Ngagerentas jeroeun dadana nu teu sakumaha lila. Norojo Nyi Sarti pamajikanana. Norojo nangeui piring seng pok Inon nanyakeun bari mencerong kana piring seng. Moal naon teh Sarti? Bodogo cau buruk teh menang emang ngala. Tah ieu. Ieu mah buruk ieu. Tadi ge bodogo cau balegar keneh. Sok kadinya pangmopokankeun kana suku duanana. Dipaiseulan teu? Ieu ge menang mais. Teh mah Nyi Sarti tuluy mokoan suku. Suku Inon duanana geus rata dibeungkeut ku lama karasa ku Inon asa nyecep teu retep teuing samodel tadi teu puguh rasa keunenana. Duh nyan geunah dipokon ku bodogo cau mah asa nyecep kieu Sarti euy. Duh cing sugana aya karasana lah mun dewek cager rek mereka ingetan we ka Mang Idi teuing ku naon-naon mah kamari ieu cek manehna kudu dipokoan cenah ku bodogo cau buruk nya ayeuna karasa meniti is kieu ye teu pati ting-ting jeletot teuing. Nyan dewek marek mulang tarima ka Mang Idi. Inon menisigan bunga dumeh suku diubaran ku bodogo cau buruk karasa tiis.
samalah geus ujub brek mereka ingetan kanu papagah piubari. Tong sok ujub Kang Inon bisi kapopohokeun hayo jadi dosa. Samarukna kumaha ari jadi jelema janji heug jalir teh. Make jeung jalir sagala dewek sarti. Cirikeun kumaneh lamun suku dewek nepi ka cager deui. Temal Inon boga kayakinan sukuna bisa cager deui. Sedang Nyi Sarti teu ditemal kitu teh, ditemal kitu teh teu nemal deui. Tuluy ngaleos kitu deui Inon sanggeus diubar mah ngoloyong ka jero rek dahar. Samalah ku Nyi Sarti geus disadiakeun di dapur. Bener geus meunang 2-3 poe mah suku Inon garing ti sabada diubaran ku bodogo cau buru. Atuh puguh we ngarasa bungah lain bobohongan. Isukna Inon geus kaduga deui barang gawe urus pakaya kawasasari. Katingali meuni ketona keur balikna sok burit-burit bae. Tapi ka 10 poe suku Inon teu karasa nyeri, teu karasa peurih, ngan kari urutna rada hideung. Hiji poe waktu Inon keur leumpang tas ngorede kebon suku. Gok paamprok jeung saurang lalaki tengah tubuh. Tayalian nu mere papatah piubareun teh nyaeta Mang Idi. Reg duanana areureun di jajalan. Nah, geuning eta geus kaduga ini tinita ayeuna mah euy. Katingali suku silaing geus garing ayeuna mah. Boro tadina marek dilongo ku Mang teh kumaha kungsi diubaran ku Bogol cau buruk Inon. Cek Mang Idi ngareret kana suku katingalina cager. Lumayan Mang lah. Geus 10 poe na teu karasa-rasa deui ye suku teh. Ubaran kudu kitu. Isukna kalableng bareuh duanana. Cager-cager sotenan diberes salep we ku budak menang meuli ti Bandung. Hargana ge lumayan 11 leutik 30.000. Dipanyana kuring mah nya we papatah ti Mang bari cager atawa enteng narada mending. Buktina mah kalah kajadi ruksak atuh. Matak lain kulir jaring janji ya nya. Lain kuring jalir janji atawa teu ingat kana janji rek mere sarung. Hanya kal Mang mere piubareun lain matak nyageurkeun. Malah beuki ngaruksak kana raga kuring. Cenah ayeuna Mang boga sangka yen kuring bisa cager ku ubar papatah ti Mang. Bari keukeuh nagih janji ka kuring. Heuh kuring moal burung dibere. Samping sarungnya ada moal sabaraha hargana. Kalau moal make isuk pagetokeun sanajan ayeuna ge bisa. Ngan sanggeus Mang narima sarung kudu daek narima didakwakeun ku kuring kanu berwajib. Dianggap menganyilakakeun diri kuring. Cek Inon. Malik ngadakwakeun ka Mang Idi atuh puguh. Keur Mang Idi jadi reuwas ku ngadenge omongan itu. Majarkeun cenah Inon rek ngadakwakeun manehanana. Waduh geus we euy tong kapapanjangan Inon lah. Tong ge gunjurug sagala komo bari ilaing rek ngalaporkeun kana wajib mah. Hampura Mang Inon, hampura Mang ye. Itu rek balik makan itu ngan omat lagu jurut ka sasahanya. Mang Idi biasa malah gagancangan balik. Kalaban ipat-ipatan sagala. Nyarek ulah gujurud sabab Mang Idi sieun sangkan itu Inon. Dina lempang na ngagedi jurusuhan atuh Inon ngabara katak seuri ngabobodona hasil. Awong kena jelema biko aing malah. Otak udang dibobodo kalawan dikebrag sakitu ge. Mani sigan teu puguh rarasaan. Aduh, aing mah ningali sukuna meninggal ronco deuleu itu. Meni setengah lulumpatan kitu. Sawarukna kumari akasi Inon. Si Inon teh atuh. Mana sinakeun si Inon baheula ayeuna si Inon baru atuh. Inon canggih ayeuna malah sebutna ge nonggih teh lah. Tipu eta teh tipu muslihat kapan dadau kitu teh pan. Cokor aing cager samping sarung teu ucul pan beres. Padahal cokor aing cager teh kubodoga cau buruk sakumaha pepatah manehna. Cek Inon meuni asa suka dumeh ngabohongna dipercaya ku Mang Idi. Tapi teu dipikir yen carita kitu matak dosa gede. Sanggeus Mang Idi teu katingali maleos Inon balik. Sedang Mang Idi sadatangna ka imah bangun anu ramoh poe. Leuleus sae tangan pangawasan. Bari hate gegebegan sok sieun Inon ngalaporkeun nangap nipu. Isukna Mang Idi brek kagegeringan tina bakat tingku sieun dilaporkeun kan wae. Ari Mang Idi pamana si jenil ti Inon. Manehna ngadenge beja pamana gering gancang alongo kasampak Mang Idi pamana si jenil. Keur ngaringkuk di kamar bari didacetan sukuna. Si jenil ayeuna mah cager sabihara. Naon Mang magemi? Cek si jenil bari asup ka kamar. Gek diuk digireun nu gering teu hararese pamajikan Mang Idi. Nu katelah bi anit nemalan bari ngareret. Teuing atuh Nil ari panyakitna mah ujug-ujug brek we geus 2 poe ayeuna. Kasukan kunaon mimitinan hari teu lan bi? Ieu teu ngan mangkukna nyaritakeun rek nepungan si Inon cenah mah.
rek namponasi Inon cager henteu sebab kamari ieu ku mang di papagahan di badan keur si Inon teh ari balik ujug-ujug siga nulun se ngalun-ngalun sare tepat ari peutingna tuluy ngagibri siga nu ngirisan sama leupeting tadi make jeung sasar sagala ditanya naon nu karasa kalah temen teu daek nemalan cek perkara nu jadi salah ujug-ujug geuning da eta tuh mang badegong cek kuring ulah sok ka Kang Inon karena naon bari ge sidik manehna mah ku ayeuna mah loba nu mikah ngewa loba nu ngaromongkeun kuringnya geus aya kana sataun leuwih tara nincak-nincak deui ka imahna ti saprak kuring di bawahnya bate aku manehna tapi ka kiwari can pangi-pangi deui atuh nyata mang maneh mah badegong atuh nil ku ibi ge dicarek ulah udar ider sabab mangna boga panyakit lieur eta basa mang ka Kang Inon teh mangi carita naon ti manehna teh nah mangi carita nu teu ngeunah ka mang atawa nah mang mangi kareuwas di ditu harita si jendia nyesedak tumanya bari neuteup kana beungeut Mang Idi pamana kuniang Mang Idi cengkat diuk nangang serot nyarane kana bilik geus we tong jadi pikiran ting nil bisina mah nawa panyakit ka dewekna ceuk Mang Idi sora rada peura da pugu geus 2 peuting teu pati sare tong jadi pikiran kumari mang geus sidik ku ayeuna mang teh teu buku-buku gering matak jadi pikiran kanu cager bebakunam ka Imi apa caritakeun ka kuring da lain rek ngayakeun cek-cek bocek atawa rek ngadatangkeun ka gorengan keur naon bari nage rek cek-cek bocek segala da moal matak jadi kauntungan ngananya teukeun sote kuring mah bisi mang mangi kareuwas atawa kasieun samodel batur nepi ka hanteuna parondok umur ku jalan mangi kasieun cek si Jendil haritanya set pok atuh caritakeun ngarah ulah pikiran keur kuringna aya anit mairan kana caritaan si Jendil sedang Mang Idi weleh teu daekeun para mitra teu daek ngajelaskeun anggur melenguk ke tungkul emang kieu we mangnya pilih hiji di antara dua kecap ti kuring na mending mang ngajelaskeun na mending kuring ngajorag ka Kang Inon sok pilih ku mang cek si Jendil setengah ngagebrak atuh geus dikitukeun maka ka Mang Idi ngajelaskeun tina asal muasalna yen manehna mere pituduh piubareun ka Inon nepi ka tepungna kalawan Inon nyaritakeun rek ngadakwahkeun anu harita Mang Idi sieun dianggap nipu lantaran cek Inon sanggeus diubaran ku boga cau buru sakumaha papagah ti Mang Idi batan cager kalah ka beuki ripuh harita sabada Mang Idi nyarita tuluy ya bi anit ngomong deui geuning kakara betus ayeuna mah Jang Jendil ditanya ku ibi mah ti kamari ge boro-boro kadaek nemalan malah ngabalieur we semu keheul nah turing mang teu pugu-pugu mare papabah piubareun sagala padakeun antep manehna ge boga anak nu baris melaan yangan piubareun eta meureun mang maneh mah ripeut ku teu teureuyeuh nu meh cek si Inon lamun nepi ka cager rek dibere samping sarung cek piamit jadi semali keheul kanu jadi salaki satadina mah susuganan we dumeh ti heula kami kungsi boga panyakit samodaya si Inon cek dokter mah naon cenah geuning eksim kitu nyarita diubaran ku bodogo cau buruk alhamdulillah nepi ka kiwari suku kami teu katerap-terap deui panyakit kitu nya mang mah cager deui da panyakit eksim tapi Kang Inon mah boha penyakit naon da rupa-rupa penyakit kulit atuh mah teu tulusnya rek dibere samping sarung teh ka mang teh boro-boro sabaraha dewek tipat-tipatan ka manehna ulah gujrud bisa dewek dianggap nipu ku batur teh mah Mang Idi pingkeun deui lamun aya nu menta pandangan piubareun ulah sok dedae kanan kudu jadi contoh samodel ka si Inon sakitu ge manehna kabilang gede keneh teu nimangan teu buru-buru ngadakwahkeun kan wajib kalawan maneh dianggap nipu ku si Inon kumaha ayeuna lamun aya nu boga panyakit teu menta piubareun ka anjeun rek dibere Steuing ayeuna mangan moal turun cadu we mapagahan piubareun kan boga panyakit teh tema Mang Idi harita nya saja bana kitu mang geus aya mah rek lahalor deui ka tempat Inon rek naon bari na ke daerah-daerah yo bisa majarkeun rek barang penta pemainna mah geus jadi jelema senang teu kurang ku dahareun atuh teu kurang ku pakaya dina dianjanganna oge ku pantar urang moal aya semu nu baris nyenangkeun kana hate coba ini beda deui mana sinakeun nyawan baheula kain rumah tanggana sahandapeun urang samalah ka kuringnya minang menta ududeun da nya kitu sifat jalma nu geus beunta mah sok ngadak-ngadak poho kana purwadaksina tong boroning kasebut kadeungeun-deungeun
daek nulungan atau daek barang bere cacakan jadi mitoha ge geus teu daek nulungan atuh tapi kabi emur heuh mitohana Kang Inon kuat ka kanyanyerian ka ieu kanyanyerian kapan harita teh cek si Jendil ngomongkeun Inon kanyanyerian tina pasal naon Jendil bi Inon apunten bi Anitna teh nya pasal nama bi urang teh ngomong ka Kang Inon pikeun momean dapur sin rugrung atuh teu mere pangaji saperak-perak atuh cacakan di kumahan kun jadi mitoha komo di kumahan ku patar urang atuh patan daek mere anger ngabagegan meureun matak ti harita kurima geus rek ka ditu deui waktos nase Nemeh kapidangkeun dina cariyos Berit Bodas bagian anu ka-20. Teu hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos subscribe ieu channel. Hatur nuhun pisan permios.